Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharaini amin ya Allah ya rabbal alamin. Wa rawa sareng ngariwayatkeun sal Bukhari Imam Bukhari. An Abi Hurairah ta katampi ti Abi Hurairah radhiyallahu muga ngaridwan sallallahu Gusti Allah anhu ka itu Abu Hurairah. Anin Nabi katampi ti Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam kala ngadawuh Kangjeng Nabi. Ma min rajulin teu aya ari hiji lalaki yakunu anu bukti lahu eta tetep ka itu rajul naon ibilun onta o bakorun atawa sapi o gonamun atawa embe la yu adi anu henteu mikeun ieu rajul haqqaha kana hakna ieu ibil atawa nu salasah illa utia angin yang didatangkeun naon biha itu anu kabeh yaumal qiyamati dina poe kiamah a'dhama kana anu leuwih gede a'dhama kana panggedena perkara yakunu anu bukti itu emak wa asmanahu jeung pangmontokna emak tatohu anu nincakan itu anu kabeh karojul bi akhfafiha ku ceker-cekerna itu anu kabeh watan tohuhu jeung nubrukan itu anu kabeh karojul bi kuruniha ku tandukna itu anu kabeh kullama jazat di mana-mana geus ngaliwat naon ukhroha pang akhirna itu anu kabeh rudat maka dibalikeun alaihi ka itu si rajul naon ulaha anu mimitina itina itu anu kabeh hatta tuqdo sehingga dihukuman bai itu si emak hatta yukdo sehingga yen dihukuman bainan nasi di antara jalma-jalma. Warawa sareng diriwayatkeun sa Syekhani Bukhari Muslim an Ibnu Umar katampi ti Ibnu Umar radhiyallahu muga ngaridwan sallallahu Gusti Allah anhu ka itu Ibnu Umar kala ngadawuh ya Ibnu Umar parodo mardukeun sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatul fitri kana zakah fitrah so'an kana sakulak min tamrin tina korma au so'an atawa kana sakulak min syairin tina syair alal abdi ka abid wal hurri sareng ka jalma nu merdeka wa zakari sareng ka lalaki wal unsa sareng ka awewe wa shogiri sareng ka budak leutik wal kabiri sareng ka anu gede minal muslimina halna tetep ti jalma-jalma Islam wa mara sareng marentah Rasul biha kana itu zakatul fitri antu ada kana yang dibikin zakah qabla khurujin nas dina samemeh kaluarna jalma-jalma ila sholatil idi kana migawe salat lebaran. Adarsul hadi wal arba'una ari pelajaran anu ka-40 hijina pi padalil ghina eta tetep dina martelakeun kaleuwihan beunghar asyakiri anu syukur wa huwa bari ari ieu gina syakir maneta jalma akhoda anu nyokot ieu man al malakana harta min wajhihi tina jalana mal wa soropahu sareng ngolahkeun ieu man kana itu mal pi wujuhihi dina pirang-pirang jalana mal al ma'muri anu diparentah biha naon biha itu al qala ngadawuh sallallahu taala Gusti Allah taala pa amman a'ta wattaqa pa amman anapun ari jalma-jalma a'ta anu ngaluarkeun ieu eman wattaqa jeung sieun ieu eman ku Allah wa shadaqa sareng ngabenerkeun eman bil husna kana kalimah Islam pasanu yasyuruhu maka bakal ngabeberkeun kami ka eman lil yusra kana kagampangan wa qala sareng ngadawuh sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la hasada henteu aya hasudna illa pisnataini angin dina dua perkara rajulun ka hiji lalaki yatahu anu maparin ka rajul sallallahu Gusti Allah malan kana harta pasalapahu tuluy ngalindih ka ieu rajul ala halakatihi pasalatohu tuluy ngalindih rajul kana mal ala halakatihi kana ngaruksakna itu mal fil haqqi dipake dina jalan hak rajulun kadua lalaki atahu anu maparin ka itu rajul sallallahu Gusti Allah hikmatan kana ilmu bahwa mangka itu rajul teh yaqdi eta ngahukuman ieu rajul biha kalawan hikmah wa yu'allimuha sareng ngajarkeun ieu rajul kana hikmah annasa ka jalma rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis Syekhani Bukhari Muslim. Adar susani wal arba'una ari pelajaran anu ka-42 na fil madhil karami eta tetep dina martelakeun ngalem berehan wal infaki sareng nganapakohkeun piturukil khairi dina pirang-pirang jalan kahadean
Qala ngadawu sallallahu taala Gusti Allah taala. Yunfik kudu mere napakoh. Sahadu saatin anu boga kajembaran min saatihi nurutkeun kajembaranana. Waman nurutkeun kajembaranana itu zusaah. Waman sareng saha jalma kudiro anu dirupakeun alaihi ka itu eman naon rizquhu rizkina ieu eman. Fal yunfik maka kudu mere napakoh ieu eman. Mimma tina perkara atahu anu maparin ka eman sallallahu Gusti Allah. La yukallifu henteu maradi sallallahu Gusti Allah nafsan kana awak-awakan illa ma angin kana perkara ataha anu maparin Allah kana nafs. Saya ja'alu maka ngajadikeun Allah. Saya ja'alu maka ngajadikeun sallallahu Gusti Allah ba'da usrin dina sabada kasulitan yusron kana kagampangan. Qala ta'ala ngadawu Allah ta'ala wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh wa ma anfaqtum jeung ari perkara anu nganapakohkeun aranjeun min syai'in tina hiji perkara bahwa mangka di Allah yukhlifuhu eta ngaganti Allah kana itu ma. Wa qala ta'ala sareng ngadawu Allah ta'ala wa 'alal mauludi jeung wajib ka bapakna lahu pikeun budak naon rizquhunna mere rizki ka indungna wa kiswatuhunna jeung pakaianana indung bil ma'rufi kalawan hade. Qala ta'ala ngadawu Allah ta'ala lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Lan tanalu moal meunang aranjeun al birra kana kahadean hatta tunfiqu sehingga nganapakohkeun aranjeun mimma tina harta tuhibbuna anu mikaresep anjeun kana ma. Wa qala sadang ada usaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dinarun adisa dinar anfaqtahu anu nganapakohkeun anjeun kana dinar fisabilillah di jalan Allah. Wa dinarun sadang sadinar anfaqtahu anu nganapakohkeun anjeun kana dinar pi raqabatin dina ngamerdekakeun. Wa dinarun sadang sadinar tasodakta anu nyedahkohkeun anjeun bihi kana itu dinar ala miskin ka jalma miskin. Wa dinarun sadang sadinar anfaqtahu anu nganapakohkeun anjeun kana dinar ala ahlika ka ahli anjeun a'dhamu eta ari panggedena dinar naonana ajron ganjaranana alladzi eta anu anfaqtahu nganapakohkeun anjeun kana ladi ala ahlika ka ahli anjeun. Rawah ngariwayatkeun kana hadis Muslimun Imam Muslim. Abdul dinarin ari pangutamana dinar yunfikuhu anu nganapakohkeun kana dinar saha rajul lalaki. Dinarun eta dinar yunfikuhu anu nganapakohkeun rajul kana dinar ala iyalihi ka kulawargina ieu si rajul. Wa dinarun sareng sadinar yunfikuhu anu nganapakohkeun ieu rajul kana dinar ala dabatihi kana kendaraanana ieu si rajul fisabilillahi di jalan Allah. Wa dinarun sareng sadinar yunfiku anu nganapakohkeun ieu si rajul kana dinar al ashabihi ka sahabatna rajul fisabilillah di jalan Allah. Rawah ngariwayatkeun kana ieu hadis Muslimun Imam Muslim. Wallahu a'lamu bissawab.